eta entok ulah waktu dijual. Ieu entok bawa ke sekolah budak si lain. Pok nyarita ke guruna sing sopan. Bapak perkawis bayaran sekolah pun anak. Abdi nyungkeun kebijaksanaan moal tiasa ku artos. Sasi bade ku entok. Atuh sasi payun bade ku marmot. Dewek mah yakin guru mah bijaksana euy. Dikitukeun ge si lain moal burung ditonyok. Ai. Ieu itu teh jelema keur butuh sia teh kunaon beuti heureukeun. Mun rek nulungan sing bener sia teh sing puguh. Nya tulungan atuh Kang. Lain teh hayang nulungan euy. Dewek ge jang biaya sakola budak nepi ke ngajual sadal beca. Jeung di mana boga duitna ge moal pake nulungan batur mending meuli sadal beca. Piraku akang tega ka kuring. Nya tulungan atuh kemet karunya. Heuk icih aing rek neangan duit kayak geus meunang duit moal meuli sadal beca. Tah ieu ku aing dipake dibeli jang sadal beca. Tah nasi laing tega neul aing ngabose bari ngadukan entok. Nyao ah. Lieur aing mah. Duh kumaha atunya. Jika teu pangusahakeun Kang. Sugan akang boga kawawuhan anu butuh ku entok. Yeuh geus kieu we. Ari bener-bener kabutuh mah. Aya nu sok meulieun entok teh. Sumardi. Pak Sumardi, anu di mana Kang? Sumardi mana atuh icih? Ah itu. Teu nyampo. Ai sia sok ngaheureukeun wae atuh. Kieu we Jang. Eta entok jual ku Ujang ka Pasungkono. Pasungkono di mana imahna Cek? Teuing. Ih sok lain. Hanasku kuring teh dibawa ke Pasukimin. Geus bawa Mal bisa Kang. Nah bet moal bisa. Geus maot. lain deui sarua. Ya sia atuh nu ngaheureuyan mimitina. Atuh da salah minta tulung ka dewek mah. Sarua we silih jeung nu dugul. Kang, da kuring mah rek ngajual entok udah rek nyebut nu dukul. Karunya teuing Jang. Jungjang. Ku Ujang geura teangan jelema nu dugul. Tuluy jenggutan. Didoakeun ku cuma sing hasil. Naon atuh? Teu puguh nguruskeun nu dugul. Eta mah paribasa icih. Lah, kitu we Jang. Moal meuli sarua da dewek keripuh. Sing karunya atuh ka kuring Kang. Ai si lain teu karunya kitu dewek. Sedih kuring mah Kang. Ih, sarua we sedih kuring. Na teu kat beungeut dewek, beungeut sedih. Hayang ceurik kuring mah Kang. Ih, sarua we. Sakedeung deui ge kuring ceurik. Kuring mah meuniasa hayang jejeritan. Lamun gitu, hayu urang ka tukang. Urang jejeritan supaya handeuteun. Duh, kumaha atunya? Hampura we atunya Jang. Ih, sami-sami ceuk, Kang. Kuring ge menta dihampura. Tah, ari geus silih hampura mah pan Bang Ayeuna sok atuh ye beli entok kuring. Yeuh, apaan cek kuring ge moal meuli entok. Yeuh, di sisi lain teu percaya, hayu urang bareng ka pangadilan. Dewek mah wani disumpah, moal meuli entok. Tobat Gusti. Cik atuh sia teh kemet. Mun tong ngaheureukeun wae meneriut ka aingna. Teu da kesel, eukeun mah dibeurik hutang, ayeuna dibeuberik entok. Hampura atunya Jang entok. Da lain teh niat meuli ocim. Cih, dibalik atuh. Lah kitu we Jang, hampuranya. Nya teu nanaon atuh Kang, kuring pamit weh. Cek, hayu ah. Hayu wae euceu manaha. Cih, rek ka mana tuh make nu nutur si entok. Kunaon si cepot teh ngaliwat teh hungkul. Teuing aing mah. Asa teu pugu jugjug si cepot. Permisi. SMA deui Cih. Permisi. Terserah.
Ai, lain terserah atuh sia teh. Silahkan masuk. Terima kasih. Lain ka aing itu ka Semah. Permisi. Silakan memasukinya. Maaf Bapak, Ibu, maaf saya mengganggu. Iya, iya. Apakah betul di sini rumahnya Bapak Kemet? Cep, bukan kemed, kemed. Sama itu berbeda. Rujak bebek betul, rujak bebek salah. Bebek itu meri, Cep. Masa meri dirujak? Jadi begini, Cep. Di dalam bahasa Indonesia itu, Sok. Memalayuan sia. Da sia teh guru. Tidak apa-apa, saya orangnya humoris. Senang bercanda, senang ketawa. iya, maksud kedatangan Cep teh apa? Begini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Dole. Dole Cep. Betul. Tapi tidak apa-apa Cep Dole juga. Asal jangan dolewak ya kemet. Lain-lain we ah. Aduh, maaf saja Cep. Istri saya mah orangnya sering suka membanyol. Oh, tidak apa-apa. Justru saya orangnya humoris. Senang bercanda. Ya, itu Cep. Sekali lagi undangan apa? Bos saya, Bapak Suminta, mau menikahkan putranya. Saya mau menyerahkan undang-undang. Dangun, Cep. Oh, maksud saya undangan. Kan saya orangnya humoris, senang bercanda, senang ketawa. Jadi undangan saya sebut saja undang-undang. Biar kocak, biar ketawa. Tobat Gusti. Aya di dunia jelema model kieu. Undangan apakah atuh Cep? Bos saya, Bapak Suminta, mau menikahkan putranya. Kebetulan calon menantunya itu menjadi wakil rakyat. Jadi beliau mau selamatan sekalian syukuran. Jadi begitu ya Cep ya. Betul. Nah ini. Nah saya mohon pamit saja karena masih banyak undangan yang harus saya sampaikan. Iya Cep. Iya. Saya mohon undangan tersebut dibaca, direnungkan, lalu dihadiri. Iya Cep. Iya. Nah kalau begitu saya mohon pamit. Permis. Permi. Maksudnya pergi Cep. Ya betul. Isi. Kan saya orangnya humoris, senang bercanda, senang ketawa. Jadi permisi, saya sebut saja permis. Biar kocak, biar ketawa. Iya Cep. Nanti insya Allah akan saya hadirkan. Ai. Kemet, lain hadirkan atuh hadiri. Oh, kan saya mau orangnya humoris, senang bercanda. Jadi maksudnya hadiri, jadi disebut hadirkan. Biar kocak, biar ketawa. Assalamualaikum. Aya naon deui Jang? Kieu kuring teh keur menang kararepat, keur menang susah. Maksud terek ngajual entok. Kapan geus tadi ka dieu? Bulan? Tadi kuring geus ka dieu. Astagfirullah. Atos mangga permios. Ieu nu kudu ditonyok tadi cing. Geus mah loba hutang. Ya Cep. Saha atuh icih teh teh? Teuing atuh kemet aing ge teh nyaho. Siga nama provokator eta teh. Samput. Siap lah.
Icih, nanaon atuh hari kitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geningan Nyi Inot, tos di mana Nyai? Ah, ngahaja we ceu ka dieu. Damang, Alhamdulillah. ceu ari Kang Uje aya? Biasa we keur dinas can balik dagang peuyeum. Oh, Aya naon Nyi? oh, kieu ceu. Tadi kuring tas jalan-jalan di kota. Papanggih jeung Kang Uje. Keur lempang ceu, duaan jeung awewe. Nyaan eta teh Nyai? Jalan-jalan jeung awewe? Ih, piraku kuring ngabohong. Sing sumpah nage ceu, daek turun harga LPG. Kang Uje mah teu apaleun aya kuring. Da kahalangan ku tukang cendol. Lain bale dok asa-asa atuh Nyai ngawakilan ece. Tukang cendol ceu. Lain tukang cendol si Uje Nyai. Awewe teh memake baju hejo ceu. Lempang nage mani ditatangkep. Di kieu tah ceu di kieu. Tama diangkat atuh Nyai. Nya salah di kieu tah ceu. Teu meunang kitu ya bisi disangka LGBT urang teh. Punten ceu. Pugu ece teh keur karesa. Tadi peuting manggihan potret awewe dina tangguhan peuyeum si Uje. Kesa kedeung. Ieu lain potret awewena teh. Har ari ece. Atuh ieu mah gambar monyet ece. Salah. Kesa kedeung Nyai, belah mana atuh nya? Tah. Ieu lain awewena teh, buka atuh Nyai. Oh nya. Tah, nya nu ieu ceu awewena teh. Jika sebelah sia teh Uje tingalikeun sia. Tong ditempukeun urang teu Garut lamun teu bisa ngalabrak laki nu ngaranna si Uje sia. Ah, ari cekuring mah ulah teuing dipikiran ece. Naon da geuning awewena ge geulis ece. Nya atuh Nyai mantak si Uje bogoheun oge. Ah, tapi ieu mah lain pada hareupeun ece. Najan nya ece geulis, tapi da dibandingkeun jeung itu mah jauh ece. Gelisan itu. Hati-hati sia Uje dikerewas ku aing sia. Ah, ulah ece, ulah diantep. Atuh kuring permiosnya cenah nya. Mangga Nyai. Ieu ece gambar monyet. Ece mah mani resep ngumpulkeun gambar sasatoan teh. Lain nu ece Nyai, ieu teh nu budak ece. Da teuing atuh karesepna teh ngumpulkeun gambar sasatoan komo monyet. Eueuh, anehnya cenah nya. Dalam mau ditanya ku ece, Endut kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi Hanuman cenah Nyai. Astagfirullah, alhamdulillah ece. Cita-cita budak ece teh kalintang mulyana. Mugi-mugi we sing diijabah ku Gusti Allah. Amin, ya Allah, amin. Hatur nuhun Nyai. Ece, permiosnya cenah. Mangga, Mangga ah. mangga. Aduh. Aya-aya wae si ontoho teh. Sia teh Uje teu seubeuh sia teh ku awewe hiji. Hati-hati sia Uje mun datang. Teka sebelen tah si Uje. Kamana dinya mangkelukna? Tah, datang geuningan. Tos di mana sia teh Uje? Nah, makanannya di mana sagala. Biasa we tugas ngider dinas dagang peuyeum. Menang musibah puguh ge aing teh uneh. Musibah naon? Tadi aing keur nanggung mangih jalan. Aing keur leutik teh. Mudun deui. Coba leueur. Di hadapan aing aya aki-aki keur ngungkuk lempang. Aing ti Soledad, labuh. Trancatan peuyeum ngagaleong. Ngababuk tongong aki-aki anu ke lempang teh. Peuyeum bahe. Aki-aki tiga berus kesusukan. Paduli teuing. Nasa marukna aing rek mikiran aki-aki. Nasa marukna aing rek mikiran peuyeum. Komo anu 13 kana susukan. Tidak Uje. Uneh tapi duh kumanya tapi
Aki aki nu ti gebrus kana susukan teh. Abah sia. Naon? Aduh, Uje. Naon sia? Eta teh bapak aing dalam kurung mitoha deuleu. Heeh, da teu nyaho atuh. Ku urang ge geus dipunten-punten titah merehan jalan. Anger we ngungkug. Sugan talin abah. Teu kuna naon Mah, sia teh ada geus abahna? nasib. Teu kuna naon sia teh? Henteu. Ngan kapaehan wungkul. Tapi da teu lila une. Harita keneh ge hudang deui. Sia malin jelema jurig sia. Mentah hampura sia ka abah. Pigih sia, pigih sana, mentah hampura sia. Une. Teu kudu dititah ge aing harita keneh acong-acongan menta dihampura ka abah. Kalkan nonyok deuleu. Leuheung mun nonyok wungkul. Da abah sia mah murang maring. Peuyeum tina tanggungan dicawolan. Alung-alungkeun kesusukan. Puas sia Uje, puas. Eta teh dorakati pamajikan, dorakati aing sia. Doraka naon ari aing une. Heeh sia. Ah ngaku ayeuna mah sia teh geus di kota, jalan-jalan jeung awewe. Heeh sia. Naon sia teh? Heeh Teu sia. pupugu. Montong ngabohong sia Uje, aing ge nyaho sia teh Teu jalan. rumasa. Ye, jalan-jalan jeung awewe nu make baju hejo sia. Lain bulao. Henteu une. Ieu, mana teh cek saha eta ngadenge omongan teh fitnah. Fitnah teh lebih kejam dari perkebunan une. Pembunuhan sia teh. Ye. Potret saha sia? Potret saha ngaku? Si une eta ngeluarkeun potret tina kotak pos. Montong ngomong-ngomong kotak pos sia teh. Ngaku, iya potret saha? Ya potret jelema atuh di mana-mana ge nu kitu mah une ah. Aing ge nyaho, iya teh potret jelema ngan saha sia teh jelemana. Harinya teuing atuh. Teu bari oge maneh menang potret di mana juk nanyakeun ka urang. Aing manggih potret ieu dina tangguhan peuyeum sia. Kapanggih ku aing? Ngaku potret saha ieu? Aing mah ieu teh. Kamari aing teh ye ayan pelanggan, ibu-ibu milihan peuyeum dina leungeunna bari nyekel potret awewe. Tah meureun sabat milihan peuyeum, potretna raga kana tanggungan peuyeum. Rek dibalikeun kaburu ini si ibu-ibu nah kitu. Aing mah aduh ibu ya Allah. Montong ngabohong sia teh. Maknya aya nu meuli peuyeum mah potret sagala. Aku saha sia ieu teh saha? Ngaku moal sia. Kieu atuh ne. Aing rek terus terang ayeuna mah. Aing teh dagang peuyeum hese laku une. Terus saminggu ka tukang aing teh datang ka dukun. Cek dukun. Lamun hayang payu dagang peuyeum, wayahna dina tanggungan peuyeum kudu ditendeunan potret awewe. Kabeneran aing teh manggih potret awewe. Tah, ku aing teh tunda we dina tanggungan peuyeum. Kitu ne aing teh. Nah, lain potret aing ku sia teundeun dina tanggungan peuyeum. Pan aing teh awewe sia Uje. Heeh, geus eta oge potret maneh ditunda ku urang dina tanggungan peuyeum. Bener we isukna peuyeum buruk kabeh une. Kabina-bina teuing sia mah. Memangna aing teh ragi. Geuningan aing mang tahun-tahun ngeukepan maneh teu buruk sia teh. Kapan ari aing mah lain peuyeum. Naon sia teh? Montong ka mana wae sia? Yeuh, urang teh kesel. Maneh bener terlalu pisan kabina-bina teuing. Kaduhung aing mah. Kaduhung naon ari maneh une. Pokona mah kaduhung pokona. Ngacapruk ka mana wae maneh mari teu teh ah. Heueuh atuh, mun nyopikeun mah. Kasa katipu aing mah boga salaki ka sia teh. Nah nipu naon ari aing ka maneh une? Yeuh, maneh mah aing ge nyaho. Sia oge selain saling usok meuli togel sia. Ngaku sia. Togel Iraha aing sok meunang. Eta sia. Aing ge nyaho. Sia teh sok masang togel. Tuh, neangan kodena teh jeung si Entuy anu bibirna jeding sia. Une, gagah bahasa ngomong teh tarik teuing. Yeuh, si Entuy teh kitu-kitu oge, dulurna mah jararaneng.
Adina wae jadi rektor Unpad sia. Lain sia aing ge nyaho. Yo, si entuy mah adina si Warja. Si Warja teh tukang tahu. Maknya aya rektor ka mamana make sapeda jeung moblek tahu. Juk, bejakeun ku sia, teu sieun lamun ngamuk dicakar taku aing. Ai maneh nanaonan uneh teh pupuku rek nyakar tukang tahu. Sabaheula aing mah. Katipu cik aing katipu jeung maneh teh. Keun nipu naon ari aing uneh. Ye, Bareto sia ngaku naon ka Abah. Ngaku-ngaku dokter Randes. Buktina tukang peuyeum. Hanas aing teh ka aing ngomong, rea kenalan, make kenal jeung Acil Bimbo sagala. Aing dibawa ka ditu, ka dieu dikenalkeun ka Acil Bimbo. Paingan aing teh mikir, maknya penyanyi nasakuna metep nog meri. Karek nyaho aing mah, eta mah si Eman sia tukang meri sia. Sia mah kabina-bina teuing nipu ka aing. Uneh, da aing mah nipu teh ka maneh pedah we, Abah nipu teu heula tah ka aing. Nipu naon si ari Abah? Heueuh sia. Abah make jeung ngaku-ngaku lanceukna Oma Irama. Make jeung ngaku-ngaku boga rombongan orkes sagala rupa. Geuning buktina ukur tukang gula batok. Hati-hati sia uje. Sia teh ngahina ka Abah. Abah mah loba baladna tukang gula batok hungkul. Teu sieun sia teh dikoreok ku tukang gula. Ai, udah. Jangan mengancam begitu atuh ya. Tukang peuyeum juga banyak baladnya. Kalau sampai tukang gula batok macam-macam sama tukang peuyeum, pasukan peuyeum tidak akan tinggal diam uneh. Kalau sampai peuyeum dan gula bentrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya kolok uneh. Gandeng sia teh jurig. Kamana wae ngomong teh. Salingkuh beuki, judi togel komo, sabala aing mah. Punten. SMA tuh uneh. Lamun aing pamarentah dibasmi tah, judi togel. Ai geus SMA era. Sabala atuh aing mah. Punten. Mangga. Cika hayang teh, pamarentah teh lebih peka atuh ka rakyat leutik teh. Basmi tah togel teh. Bu, ai maneh kalau ke orasi. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Punten abdi ngaganggu. Henteu encep, henteu ngaganggu. Ka dieu encep, upami encep bobogohan deui. Teras masang judi togel eta ngaganggu encepan teu. Dari sia kunaon? Tuh punten we Cep lah. Teu sawios Kang. Abdi nu ngaganggu puntennya. Aduh. Dupi encep teh. Mohon nepangkeun wasta abdi encuy. Oh, Uje, ka dieu sakeun. aya naon? Iya saya mah, usir sina balik. Naon teh bobogoh ujug-ujug ngusir saya mah? Maknya aya sema, zaman ayeuna ngaranna encuy. Apa encuy? Astagfirullahaladzim. Usir uje. Keun wae atuh ngaran-ngaran batur kudu jadi riweuh. Cuy. Be, ampun teuing. Sungan teh naon? Dupi encep kunaon atuh bet encuy. Tuh, da.